Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu pembagian kecap wujud. Barang wujud kabagi tilu bagian. Wujud idofi aridi dati pisan. Wujud idofi aya sasaran dean. Cara aya bapa pedah na anakan. Wujud ari dinu aya eueuh heula. Akhirna eueuh deui atuh teu lila. Cara wujud alam eta eueuh heula. Wujud alam ari dijeng moal lila. Wujud dati ayana teu eueuh heula. Moal eueuh nyaeta Allah Ta'ala. Teu nyarande ayana kanu sejena. Wujud Allah teu nyarande ka makhlukna.